jalma soleh mah manfaat geus maot nage bener. Seandainya bisa nge-hotspot, aku nge-hotspot ke Abu ya. Allahu Akbarnya. Ibu nggak bayangkan tuh baheula Cilongok rek kieu, henteu kan? Allahu Akbar. Makana Bu teu sari maot, sari aya bae nya. Leres teu? Ibu kada asal pusing, jarah kadinya. Bener? Ngadon cerik doang. Cik Abu ya sia tolol ngadon mewek, ngagagarieugan ceuli aing. Sok, ibu pernah kepikiran tuh? Kan di belah itu aya TPU, kan itu mah rehe kan? Ramena kadinya. Coba ke ibu jajal, wait ulah ka dieu, pindah ka ditu jarahna. Daekeun moal. Panggilan hati. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para masyayikh, Habibana Habib Rozak, para guru-guru kita, Al Ustadz Khair, Kiai Jamil, Kiai Udin, dan juga para sepuh yang lainnya, Bapak Kepala Desa. Hadirnya kepala desa ya. Urang doakeun ieu palura sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Abah Haji Didi, Abah Haji Madhadi sadayana sepuh-sepuh pribados nu aya dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang kabeh dibere sesa umur anu istiqomah kana ibadah. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Rohatil atyaru tasdu. Burung-burung yang tidak punya akal saja gembira bahagia menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Tapi zaman kiwari aya manuk lain, embek lain. Ngaku nama jalema KTP-na Islam seumur hidup, tapi tersepen karena muludan.
berarti eta jalema alah batan man. Matakan wajar di dalam Al-Quran dijelaskan ulaika kal an'am bal hum adol. Lamun jalema hirup tenurut kana aturan Allah, jalema hirup teu boga rasa make kana aturan Gusti Allah, ulaika kal an'am eta jalema samartabat jeung sato, bal hum adol malah leuwih biadab daripada sato. Nauzubillahi min. Bu, mana buktina jalema leuwih biadab daripada sato? Ibu nyaho teu bajing? Buut, you know? Ibu hampura abdi diuknya, lamun nangtung magicom na katempo tuh. Aduh, bu, wih kaki ai woi, fuck you. Ibu punten, buut mana buktina? Urang buktikan ya Al-Quran bahwa kadang-kadang manusia lebih biadab daripada sato, lebih hina daripada sato. Buut, batuk, saminggu abdi bu salesma, sepertinya aku kurang kasih sayang. Siang malam ceramah, mungkin kata orang lelah. Lebih baik terjebak lelah di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Well, tadi mah ya Allah sungut ke para rakyat geus teu hayang ada harta itayacan. Allahu Akbar. Ibu teuing loba duit ge nu penting mah sehatnya punya daripada balangsak awak gering. Wah, Allahu Akbar. Ibu ieu hampura para kiai sebenarnya dilemanya ngaji bae ibu-ibu nyebutna kiai doyok. Sok lamun kiaina teu rame bae balubar. Woi kiaina keur ceramah ulah baralik. Wih kiaina doyok. Makanya lamun kiai terame panitia bea sasi panitiana teu jelas kiai kitu diondang loba diurang ge ih tolol matakan kan serba salah seserian bae da ieu teh pangajian ya ibu make tiung ya ayeuna balik mah hiber kana paku jol bae tamu pupar papar neangan tiung ahigep kana kokolor salaki bu kupingkan dengek you know mudah-mudahan sungut pribados aya dina izin Allah supaya naon hukum yang disampaikan sing tiasa diamalkan amin bisaan orang dia manyeun musolahna leutik supaya pinuh bae ampun politiknya pinter Pak mohon maaf para habaib mohon maaf kalau saya sul adab abdi mah rek ngajak ka Allah bae, rek ngajak ka Nabi Muhammad. Saya tidak punya kepentingan pikeun ngajak pepolitikan. Aing wau henteu rek bupati, gubernur saha bae ge kumaha sarariha bae. Aing mah rek ngajak ka Allah bae. Da buktina mah sasage nu jadi bupati, nu jadi gubernur teu meuli bea sorangan mah di mah teu gablek gejo. Hidup gejo. Wow, juri gejo. Ibu tahu bajing buut itu buut maling kalapa paling gesa hulu lo bana samanggar tapi lamun bajingnya nu maling kalapa dituar jeung tangkal-tangkalna berarti manusia lebih biadab daripada binatang betul? Kamu bicara tentang kasih sayang gak perlu berguru kepada manusia manusia itu lain di mulut lain di hati makanya apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Iya mah lain hidung tapi kurang caang. Kamu bilang aku lintuh, no, baju udah letik teuing. Sok ibu, bu,
kan jalama mah kadang-kadang komo aya butuh namanya manis. Manis. Ih, tahu semut? Kamu silakan berusaha, tapi jangan bego kayak semut. Dia rela mati dalam segelas kopi biar cari manis. Makanya aina kan Bu bisa dahar bisa jajan bae geus hebat. Zaman kiwari boro-boro pangangguran udah gange riweuh laput hulu hutang. Di modalan bangkrut deui jak salah ngembalian bae. Malah kamari mah aya tamu di Jakarta, Pak Haji kumaha nya warung supaya rame? Belum. Jangan bikin rumit, Bos. Belajar dari kopi, panas dingin selalu ada cara untuk dinikmati. Sok kupingkan, Ibu. Sok. Tentang kasih sayang, walaupun manusia ada yang sekolahnya tinggi sampai lulus jadi sarnaja. Tuh kan protes baik. Bu, abdi baru masa, orang lembur, orang kampung. Jadi imak kiai kampung, tapi jangan salah, nu mahal koto kampung, Bos. Senggol dong. Tentang kasih sayang kita perlu belajar banyak daripada kucing. Ucing bahasa Indonesia naon? Ih, kadang-kadang ucing meong. Ih, iya sakolana bayar BPJS sih namanya. Bu, lengan, tangan, cokor, kaki, ucing. Ih, meong. Emang aya namanya Indonesia ucing meong. Kebo, kerbau, embe, kermeu. Mohon maaf ya Bu, saya bahasa Indonesia belepotan. Kamari nong uak ke Jakarta ditanya, sama siapa kamu kesini Ji? Aing ngalamun dalam mikiran. Duaan, berdua, tiluan, bertiga, sedangkan sorangan, bersatu cek aing. Bu, kucing itu ahlinya kasih sayang, mengajarkan kepada kita. Makanya ilmu mati mana bae? Tina ucing tah, tina tai embe sekaligus. Nyurubuk tangkal cau, kutai embe subur, komo kutai RT. Paeh tangkal cau nage param. Tahu kucing? Meong. Meong. Mindahkeun anak nanti timur ke barat, diais diakep apa digegel? Getihan henteu. Ngegelna sayang. Ibu ngagebugan anakna, ja anakna badung. Tah meuli sampo datang sabun colek. Di sakolana malingan kapur bae. Digebugan ku ibu, gaprok, cik tetangga cocok teh, anak badung mah diwarah, bisi kurang bedas ngebugana, ka dieu sapuna aing ngebugan dibikeun moal. Karena ngebugennya Makanya hati-hati, lamun kolot nyari kanan ke anak itu bukan benci tapi sayang. Seperti aku sama kamu, jangan begini, jangan begitu. Ya budak laletik lain ya. Iya jalma dewasa belum saatnya ya. Naik ke kelas 3 minta kawin siapa ya. Kehela dah, kehela ya. Iya keur nyacakeun Rasulullah. Kehela disaliwangkeun, heula bener teu? Allahu Akbar. Naon deui coba Pak? Cenah di dieu aya jawara kumis gede. Taina teu teurak dikihkir. Toronton nincak taina betus ban. Wow, tai dajal. Jawara cenah kuat, bohong. Jawara eleh ku bebek mah. Bebek wak-wak. Jaluna hiji, bikang na 40, tapi bikang na 40 isuk-isuk ngendog kabeh. Lalaki mah gede awak doang, gak sepadan sama bodinya. Ingat bos, nyali itu di hati bukan di body bos. Atuh aing ge ceramah gagah ge di panggung, di mama Hello Kitty.
Karena saya diajarkan tentang kemanusiaan Bu. Matakan dengekeun lalaki lamun pamajikan ngajak pasea tong dilayanan. Tong dilayanan. Ngalah. Lamun pamajikan ngajak pasea ka salaki mundur, tarik pasukan. Mundur bukan berarti kalah. Agustusan tarik tambang nu menang nu mundur kan? Leres tuh Pak. Makanya hiji awas Bu, bulu dan ongkoh tapi di rumah tangga pas saya baik riweuh eta. Ya, jalma nu aya ilmuan mah tara ngumbar hawa nafsu, jalma nu aya ilmuan mah tara ngumbal amarah. Abdi lamun pamajikan marah sok seuri bae. Kadang-kadang mana bingung, lamun pas saya layanan dong. Atuh lieur meureun doang nu edan ngamuk sorangan. Mun pamajikan ngadat sare kayak hudang bere pe cik aing batuna soak meureun. Oh berarti Pak Haji sieun, lain sieun, emang pamajikan aing nu pisieun. Terus lamun pamajikan ngajak pasea Pak Haji diam. Oh berarti nggak ada nyali, bukan nggak ada nyali. Aku sadar dijadikan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Oh cik ibu-ibu karak ya kiai ya. Ondang deui. Mantep. Ai kahar mantep. Bating. Lamun kiai suing riweuhnya. Kiai suing datang ke petingan ditanya, "Kenapa malam amat?" Cik kiaina, "Mangat." "Apa Pak Haji?" "Mangat." Orang macet tolol. Woi macet di mana? Orang mobil aing kahalangan toronton nabrak bebek gitu. Bu, ulah kiai suing, RW suing, kapilihnya jadi RW, sambutan sing RW, mama. Ibu, Abdi nyanyi ni abdi nanya ka ibu na aman wa abdi senage bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui maka narek nanya ka ibu-ibu ridho henteu di RW-an ku abdi gitu. Oh lihat rohatil yes hasilnya pusing-pusing ku yang dikirim ke Palestina pakai cocok bom. Ceng lauk leutik mirip totongkol. Lauk naon ceng? Bayong anak totongkol dusun. Parah ya budak ya. Jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah buluan. Sok ibu sok rohantil ya rutashdu wilayalil yabdu nah harusnya doang mobil telolet rohantil al-tiyaru tashdu fi layalil wa barik fi ma'ari wa barik puter terus. Allah artinya nyawa manuk ambur-abunya padahal abi mata kabita ya karena gering ker diganjar ku Allahnya
Masya Allah. Doakan abdi sing sehat ya bunya. Rumah tangga hampir 18 tahun tapi can boga anak. Karak pamajikan anakan 5. Aju aing kajuru jalan mana? Bu, kupingkan. Burung saja ikut senang gembira dengan lahir nabimu. Tidak ada kelahiran bayi manapun yang dirindukan oleh alam semesta melebihi daripada kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Iya orok model kumaha sih, iya orok beda amat. Ja, di dia ge loba nu ngajuru ja biasa-biasa bae sih. Tapi ketika orok iya lahir wa kharrat limaulidil asnamu min, teruskan tenyaho ni make cut bray. Astagfirullah. Iya tiap tahun muludan tapi kunaon sih berjanji teka talar-talar. Wa kharrat limaulidil asnamu min a'lal majalisi khudu'an wa dhulla wartajja iwanu kisra wa huwa jalisun fa'adimal qawmu nutqan wa aqla. Kayak lamun muludan urang cacahana muludan baik, paham? Ulah diondang jauh-jauh muludan nyacakeun politik beteureun-eureun lieur. Geus masa tahun sakali jalema maca barjanji ge teu dijelaskeun eusina sakaina muludan teu ngabahas barjanji, teu ngajelaskeun tentang kelahiran Nabi mu. Hambur kejo. Geus mak kiaina batuk bae. Tadi ge abdi minum komik meredakan penyakit batuk, bila sakit berlanjut gebugan dokter. So, kupingkan. Ada nggak bayi yang lahir kejadiannya begitu menggetarkan, kejadiannya begitu mewah, kejadiannya begitu sangat ingin diabadikan? Semua alam semesta riang gembira menyambut lahirna baginda Rasulullah Muhammad. Matakan iya orang kebon kalapa. Kebon kalapanya ai kalapana mana? Tuh kan jalan mama biomongan. Ngomong kebon kalapa, kalapana eueuh. Makanya ibu ulah sok nonton TV mah boro-boro filmna iklanna ge loba bohong. Iklan kopi kapal api, buka kopina aya kapalan. Teu jelas. Matakan sampai ayeuna abdi teu wani nonton TV, embung, rugi. Ngabohong bae, jelas henteu. Pan aing ngaji mah tanya ka kiai mun teu nyaho. Pak Kiai, tanya dong. Kunaon hitut bau? Sebab angin nabrak tai. Coba Bu, saya pernah waktu SMA dulu gandeng siak. Tuh hadir mah tuh cara bapak-bapak tarungkul be jeruk be sapiring. Bu, kalau ngaji kan kalau nggak tahu nanya Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lamun dina Quran aya alif nangtung rada jangkung maca dipanjangkeun mad naon? Cik ibu-ibu, di abi manu jangkung mad suki. Tapi kan lamun nonton TV teka harti kasana nya ka jurig. Abdi dulu zaman SMA pernah nonton iklan Softtek. Cik abdi paragi naon eta. Kan lamun iklan sapa mah budak leutik pan bandinya. Oh, buat hulu. Sabun Lifebuoy digesekeun kana beuteung. Oh, jeung mandi, Softtek jeung naon? Emang dijelaskeun? Tah misal, tah pakena di dinya tah henteu kan? Maka nanggeus lah ulah nonton TV mubazir mending loba maca Quran. Ayeuna mah boro-boro jalma awam ajengan ge loba nu henteu boga hanca maca Quran. Lihat Bu, wa kharrat punten Pak. Ini kan momen Maulid setahun sekali. Atuh bahas tentang mulut tentang Rasulullah lah. Dengerin Pak.
saking istimewanya Rasulullah, saking hebatnya Rasulullah, ketika Rasul lahir, bumi ini bergetar. Ya bergetar, nggak getar ya? Seakan-akan ada gempa dahsyat, sehingga kharrat limaulidihil asnamu min a'lal majalisi khudu'a wa dhulla. Waktu itu kan di Mekah tempat musyrik, loba jalma nu nyembah berhala, patung. Nauzubillahi min dzalik. Ketika Rasul lahir, bumi ini bergetar, semesta bergetar, arca, berhala, patung, tapekok nu disembah ku kaum musyrik hancur raragagan. Allahu Akbar. Iya mah ngajuru anak aya lini orok na nu ragang. Nabi Muhammad mah begitu lahir, sesembahan kaum musyrikun hancur berantakan. Nandakeun lahirna Nabi Muhammad akan menghancurkan kemusyrikan, akan menghancurkan kekufuran. Matakan hayu Pak, urang umat Nabi Muhammad ulah cicingan, ulah sieun ngaberantas kemusyrikan. Sekecil apapun sumbangsih kita untuk agama, itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Teuing mah rek urug, nu penting mah iman ulah urug. Ke heula cara abuya di abuyanya. Masyaallah Bu, eta abuya uci berang peuting aya nu ngajarahannya. Jak kuburan nu sajen mah teman pembakamu umum jararehe baenya. Aing sok mikir ieu. Itu kuburan, iya kuburan, kuburan, iya marame itu marahe. Apa tuh bisa ngedownload gitunya? Kehela Bu, kehela, dengekeun. Dengekeun Bu. Orang mulia itu seperti itu. Sekarang pan perekonomian sedang gunjang ganjing ya Bu. Leres teu? Nu usaha bae ge ngajerit ayeuna. Nu rumah tangga loba pipisahan. Tapi kang zaman kiwari mah ada uang, ada kus abang kusayang. Tidak ada uang bakyak kana tarang. Salaki boga duit menyebut lagi ayah bedul meureun. Salaki teu boga duit menyebut lagi si botak. Ih, zaman Covid ngarebu anu gugat cerai awewe ka lalaki. Ingat, cari wanita yang punya setia. Dia bisa menemanimu di saat kamu senang, tapi belum tentu dia bisa mendampingimu di saat kamu sedang jatuh. Nah, udah betul. Mikir. Awas ya, aing mulai ngadat ya. Hampura aing boga masalah dah. Tika mari aing ceramah. Tadi mana telepon rek balik isu. Horeng kermen liar. Siapa kiai kamu subahan disengsirikeun tolol. Bu, kupingkeun. Dengekeun ku kabeh. Abuya uci nu dagang harirup. Ye. Nu tukang uduk sugih. Tukang kopi karuhan. Atuh tingali berang peuting Bu. Allahu Akbar. Aya ustad keur galau, ulin kadinya lain jarah nempokeun mobil. Padahal TPU belah ditu aya, tapi rehe ke belah ditu mah. Aya ge rame nu bobogohan. Pertanyaan naon eta? Jalma hebat mah, jalma gagah, jalma soleh, geus maot ge bisa ngahirupkeun ekonomi. Urang mah berpemerintah hanya wacana untuk meningkatkan perekonomian. Pasar dijieun nu geus eueuh. Abu Yahuci mah geus maot bisa meningkatkan perekonomian. Rental mobil bus laku. Tukang hihid laku. Tukang sakuteng janda geus 10 tahun teu kawin ge laku. Jarah kadinya kata ajong kududa meureun. Doangna sinetron, kamu enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Jalma soleh mah manfaat geus maotna ge bener. Seandainya bisa nge-hotspot, aku nge-hotspot ke Abuya.
Allahu Akbarnya. Ibu nggak bayangkan tuh baheula Cilongok rek kieu, henteu kan? Allahu Akbar. Makana Bu teu sari maot, sari aya bae nya. Leres teu? Ibu kan asal pusing, jarah kadinya. Bener? Ngadon cerik doang. Cik Abu ya sia tolol ngadon mewek, ngagagarieugan ceuli aing. Sok, ibu pernah kepikiran tuh? Kan di belah itu aya TPU, kan itu berehe kan? Ramena kadinya. Coba ke ibu jajal, wait ulah ka dieu, pindah ka ditu jarahna. Daekeun moal. Panggilan hati. Katakan awas, kupingkeun ya sing hade. Dunia ulah nyilakakeun urang. Balangsak mah balangsak bae, susah mah susah bae. Tapi kudu deket jeung Nabi Muhammad. Orang yang mulia di hadapan Allah tidak diukur dari seberapa banyak hartanya. Kajonteng imahna 3 tingkat, luhur beurit handap bebek. Tapi diukur seberapa cintanya dia kepada baginda Rasulullah Muhammad. Pak Haji aneh, ongkok kiai sok ngomong gitu, kudu deket jeung Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang rek buludan sok aya bae eta grup-grup anu pihak ketilu. Nu rek ngacaukeun supaya gagal. Ulah aneh di dunia mah. Nu ngarusak peuteuy ge lain hileud cengkeh, hileud peuteuy-peuteuy keneh. Bener? Sok dipikir-pikir ieu panitia, untungna naon jadi panitia coba hayu geura. Duit ge nyosok tina kantong jaka kurangan rokok. Diomongkeun di paido, benar? Kiai can datang, mana si kiaina? Jadi apa ente sih? Ngundangna meureun teu bener. Jadilah aing butuh. Maaf Bu ya, mulutna rada kasar. Punten ya Bu ya. Jasar wabai Bu geula. Sok kupingkeun. Ibu, Bu, ieu urang cinta ka Nabi Muhammad, menang mernahkeun Allah. Loba pandi dia jalma, tapi teu hadir kabeh, bener? Ibu ditakdirkan hadir, berarti ibu rek disalamatkan ku Gusti. Kupingkeun Bu. Hampura bunya, kos kieu. Abdi asal Tigajrug, Kecamatan Cipanas. Jadi lamun ibu ulin ka Cipanas rek ngeueum budug dan kawan-kawan, hapur, kurap, bisul dan sejenisnya, ibu pasti lewat Pasar Gajrug. Nah, abdi di Pasar Gajrug belok kanan aya imah coklat 2 tingkat, tah eta imah Lurah Agus. Ieu kunaon sih ya? Nu abdi gigireunana nanya Bu. Sok, saya mau tanya, hebat gak bayi Nabi Muhammad? Hebat tuh. Ibu hayang tuh panggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Hayang tuh panggih jeung Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Bayangkan Bu, hiji keur lahirna arca berhala tapi keong raragag. Nu kadua, ini bayi ajaib, ceng. Hei, bayi ajaib. Lain boboiboy. Boboiboy, api. Ini bayi aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sing ridonya abdi maca berjanji baenya. Piraku urang muludan teu nyaho kana pengetahuan bab mulud. Maulud eta isi mapul hartina orok, lain orok menes. Allahu Akbar. Tadi abdi berobat ke dokter, kata dokter Pak Haji berhenti dulu ngerokok. Cik aing naon urusana berobat. Tah eureun rokok. Iya Pak Haji batuk gara-gara rokok. Kok nyalakeun rokok? Mbe aing ge teu ngarokok bararatuk. Jangan nyari kambing hitam ya Bu. Paham? Ulah nyari kambing hit. Ini semua salah kita, bukan salah Gusti. Innama yu'allimukal man'u li adami fahmika anil apa. Lamun
Orang diberi musibah ku Allah, lantas kita sakit, nggak terima. Jangan nyalahin Allah, bukan Allah jahat. Kita aja yang belum mengerti dengan sifat Tuhan. Paham? Paham? Ingat, yakinkan dalam dirimu, yakinkan dalam kalbumu bahwa takdir Allah pasti yang terbaik buat kita, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Boga salaki hidung berarti Allah keur ngajarkeun ikhlas. Kan lamun hidung di paling batur ikhlas. Kayak gaya milik nama balik deui ya. Bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashiffu fil yaumi syabab as-sabi bisyahri bi'inayatir rabbaniyah. Allah gitu bu. Wa qama ala qadamayhi fi thalath wa masya fi khamsin wa qawiyat fi tis'in min ash-shuhuri bi fasihin nutqi quwah. Dengekeun kabehan, dengekeun. Lamun di hiji tempat dibacakan tentang maulid Nabi, iya bacakan maulid Nabi ya, nyacahkan tentang kelahiran Nabi mu, Allah ngagiringkan malaikat-malaikat tah turun ke ieu tempat nenteka tempo supaya mangmetakeun hampura pikeun nu hadir dina ieu tempat. Matakan insya Allah asal hatena bersih niat ngagungkeun Nabi, wih ti dieu dosa urang dihampura ku Allah. Kupingkeun ibu boga anak reuneuh heula apa ngajuru heula? Soalnya abdi mah can pernah. Oh reuneuh heula. Reuneuh sabaraha bulan? 8 bulan. Terus diharap apa ditukang? Oh doang abdi kieu. Oh karti. Wa kana sallallahu alaihi. Ieu bahasa Arab, terjemahkeun ya Bu. Ceng, bisa bahasa Arab? Babun, panto, jidarun, tembok, dorot dotun, motor butut. Mim jabar mata, jabar tada, liha jaredi, arif jabar mata dia. Wa kana sallallahu, awas, ini pengetahuan tentang maul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu bil yaum syabab as-sabiyyi bis syahri bi inayatir rabbaniyah. Saya sering ngomong, Nabi Muhammad itu bayi ajaib. Gak seperti bayi-bayi kieu ya. Ieu leutik tapi huapna gede. Bari kerap. Tapi ulah nyepelekeun nu leutiknya. Kadang-kadang pan ilmu mah aya di nu leutik eueuh di nu gede, bener teu? Bener teu? Urang mah geus gede, begona teu kapiceun. Nyaho tai bau tapi ngising di tungguan, be kan? Budak leutik mah pinter, nyaho tai bau ngising lumpat ta calana. Tong nyepelekeun nu leutik, jan nu gede ge leutik heula, leutiknya dicabakan mah ngagedean. Ieu kumaha sih ya? Ini nu salah aing tah sia ya. Gajah gede tuh sirem, tapi gajah nu gede eleh ku sirem nu leutik, sebab gajah sok sing siremun, sirem mah tilok kagajahan. Liarnya aing liar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibu fil yaum syabab as-sabiyyi bisyahri bi'inayatir rabbaniyah. Nabi Muhammad ketika bayi pertumbuhannya ini iya mah beda-beda. Pertumbuhan dalam satu hari sama dengan pertumbuhan bayi-bayi lain dalam 1 bulan. Paham tuh Bu? Ibu awewe ngajuru eta 2 bulan geus bisa naon? Orok lahir ya, menang 2 bulan geus bisa naon? Geus bisa ngorondang bapak nanya.
Lamun anak urang tinangkara kanangkub prosesna 1 bulan, Nabi Muhammad mah 1 hari. Kadang itu balikan deh. Anak kita pertumbuhan nangkarak nangkub 1 bulan, Nabi Muhammad mah hanya 1. Allahu Akbar. Wa qama ala qadamaihi fi salas. Bayi umur 3 bulan sudah bisa berdiri. Anak orang 3 bulan nges teka arti anak orang malah gitu lah. Rasul bayi 3 bulan udah bisa. Wa masya fi khamsin, bayi 5 bulan sudah bisa berjalan kaki. Wa qawiyat fi tis'in minas syuhuri bi fasihin nutqi quwah. Rasul itu bayi umur 9 bulan, jalannya sudah kuat, bicaranya sudah fasih. Sok babarikan deui. Bisi ku ibu tara kapanggih pengajian. Jangan ngaji muludan masa tahun sakali. Bener. Ibu napan hayang seuri bae. Aya kiai ngaji bae, karak ieu nyerep horeng hees ieu ngacah. Matakan serba salah, Bu. Kiai na terame beng ngobrol. Makanya abi mah enggak punya pengajian ibu-ibu, puyeng. Pernah ngajar ngaji ibu-ibu, urang mah maca kitab busu, di tukang mah martis jambu. Jengkel. Ngaji mah berang penting isuk sore. Tapi kadang-kadang ibadahnya teu dipake. Loba kene nu make mu kena rambut sirahna ngolol. Ih loba kene. Pas sujud cokorna ngolol loba. Ngaku geus ngala wudu, ai wedak, lipen amleg kumaha sih eta? Syarat sah wudu ulah aya nu ngahalangan kana anggota wudu tidak tembus cai. Mana nu ngahalangan? Eta make up, lipen. Makanya bersihanana make pembersih. Teu beunang make hamplas nomor 22. Teu beunang tuh gasrokeun kana aspal. Tah lesang tah jeung huntu-huntuna. Bu, sing sehatnya, sing sehat, sing jag-jag, sing bisa ibadah. Amin. Nu can ngalah haji, sing bisa ngalah haji. Urang jarah ka Madinahnya, ka makam Rasul. Ibunya Madinah, tati rajag ka kidul. Atuh aing kumaha ngomong nangis lah liar lah. Oh gitu bae lah namanya. Pokoknya mati tanjakan belok, nek ka kanan kiri sabar lah. Ibu punten. Balikan deui, Nabi Muhammad bisa nangtung umur, bisa lempang umur, bisa ngomong capetang bari lempang nagagah umur 8 bul. Tah iya abdi punten. Pan sok aya budak leutik anu lola. Lemot. Ih, parah amat lemot. Eta mah lemot mah tah meuli sampo datang sabun colek meureun. Bu, lempangna teh geus wayah batur masa tahun kan geus nangtung. Ieu mah lepoy kumaha sih lepoy? Naon didengarana? Lepainya. Letoy masalah kita teh. Lagana mah make obat kuat karak digeolkeun mah ngaburusut. Teu jelas. Bu, mun hayang kuat malam Jumat salaki bejaan. Menta puasana kan nu pecak mah 5 jam kuateun ngawajiban pamajikan sebab 4 jam neangan pamajikanna teu kapanggih. Sia mah luhtai letoy bae lieur aing mah. Ibu pan punten, kan kabdi kadang-kadang sok aya tamunya nu nyasab. Pak Haji cenah anak abdi mah kieu, anak abdi mah kieu, kumaha ngajampeana tah dekeun ieu. Hubungan mengenai bayi dekeun, telat ngomong, telat jalan, stunting. Lain kurang parah bae tah. Aya masalah di jerona, aya kabel pegat meureun.
dahar mah lain teloba ngan teu jadi daging. Ta eta dibacakeun eta kupingkeun nya dayakeun nya. Ta engke pan ku abdi disampaikeun engke tanya ka ustadnya, ustad jampe nu ku kiai dibaca teh mana ke diteangan ku ustad dayakeun nya. Oh cau. Ruh, urang manek ngajampean orok, ieu mah kan jauh. Wow, gede. Astagfirullah. Enggeus Bu, ieu mah dikieu-kieu jauh. Ih, ngeri. Be poara urang dieu mah nya, ilmu meunang, kueh meunang. Aing ngalamun bae, buah macau jeung aing eta teu. Sok, balikan deui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية وقام على قدميه في ثلاث ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. Ibu eta anak orang puntennya bermasalah jalannya susah, terus berat badannya pan aya orok meotannya aya kan cikona tema sawan pereketnya ongko mah nyusu bae malah jatah bapana ge beak kumanehna tapi na ngempos nyaho ngempos eueuh sian nyaho ta eta dengekeun ibu ditulis dina piring na piring tulis isarah ulah make japaron engke diparabkeun ka orok kalah ka pecak deui. Jadi si dengekeun ya piring ya saya amat nyebut piring apa aing nu kudu diwapaknya piring caian ku ibu nya asal baseuh isarah bae tulis make curug dina cai teh ya wa kana sallallahu alaihi wasallam terus sampai beres isarah bae tamah tapak curug engke caina inumkeun ka budakna terus lamun hese lempang sukuna diulas-ulaskeun abdi ijazah ti guru eta kitu macareta wa kana sallallahu alaihi wasallam yasibu fil yaum syabab as-sabiyyi fi syahri aya na berjanji teh sarpul anam aya eta ujungna eta pitis minas suhuri bipasihin utkiku lain make eta naon ngaranna vaksin ai vaksin mah ayeuna ieu mah produk ulama. Jadi lamun anak hese lempang terus ngomong belepotan kan Nabi Muhammad mah 8 bulan geus bisa ngomong paseh kan. Abdi rek nanya, anak orang umur sabaraha bulan bisa ngomong? Coba. Setahun. Yakin. Alah, SD kelas 1 ge teh harti ku jurig ngomongna. 7 tahun SD kelas 1. Mana ka pasar, anakna dititipkeun uleuti ka tetehna. Pas mana lempang, anakna curi ayang palangkakan. Tetehna ngajegang. Curi keneh bae, bapak coba ka dieu. Bapana ngajegang, kalah ngagedean curigna jasawan aya baterai ngagantung. Jol be mana? Ayeuna dieu hayang palangkakan, meuli karupuk repe horeng palangkakan teh hayang barang hakan. 7 tahun teu kaharti ku jurig. Matakan ulama eta tafaul ketika aya orok bermasalah dalam pertumbuhan imas stunting atawa ieu budak hese lempang atawa ngomongna hese kabentes carana eta cai asak asupkeun kana piring terus ku kiai atawa sabe nu bisa tulis lapan nu eta
wa kana sallallahu alaihi wasallam yasibu fil yaum sababa sobiyyi fi syahri bi inayati robaniyah sampai pitis minas suhur bi pasihinut kikuah make turuk bae tet isarah bae dina cai nu aya dina piring engke caina inumkeun atawa boborehkeun kana sukuna supaya bisa lempang. Insya Allah izin Allah berkah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad ieu budakna bisa lempang capetang hebat alhamdulillah. Sok balikan deh Nabi Muhammad umur sabaraha bulan bisa nangtung 3 bisa lempang jalingher capetang ngomong 8 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abdani wa nuril wadiyaiha wa ala wasabihi. Ya ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Jangan dulu pulang, masih ada qori kita. Hampura ya bu ya, saya masih ada acara lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu yang saya sampaikan walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa diamalkan, amin. Kebaikan datang dari Allah, anu salahnya datang ti Haji Asep Dimyati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada nenek-nenek telanjang, coba apa yang akan terjadi? Ya, kepada kesepuhan, hapunten, saya permisi. Salam takzim abdi, salam hormat abdi. Mohon maaf atas kekurang sopanan abdi. Ibu jangan dulu pulang. Nanti kori kita Kang Haji Sengkang, hapunten, saya diduluin ya. Ima prematur. Ya. Nanti Masya Allah tabarakallah beliau nanti akan melantunkan ayat-ayat Quran. Mohon maaf, saya mohon pamit undur diri. Aya acara ka Pangadengan, mudah-mudahan urang sing aya manfaatna nyabunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.